Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Sampurasun langkung tipayun hayu urang muji syukur kana Maha Ghafur, puja kana Maha Kawasa Pangeran urang sadaya Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang sadaya tiasa patepung lawung paamprok download dina ieu acara. Sholawat miwah salam kasanggakeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap kasanggukeun para sahabatna, kalawargana, dugi ka urang sadaya salaku umatna, amin. Sateacana ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos masieun waktu sareng kasempatan. Simkuring salaku wawakil ti SMK Sunda Jaya ngadeg ti ieu tempat bade sasanggeum ngadugikeun biantara anu ngabantu jejer sistem rem. Rem atawa rem mangrupa alat pikeun ngalambatkeun atawa ngeureunkeun gerakan rah ku sabab gerakan roda kalem. Gerakan kendaraan secara otomatis jadi lamun energi kinetik ieu leungit tina objek gerak biasana dirobah jadi panas alatan gesekan. Dina item generatif sebagian energi ieu oge tiasa pulih sareng disimpen dina flywheel kapasitor atanapi dirobih janten arus bolak-balik ku alternator. Telah dialirkeun panyaarah sareng disimpen dina baterai pikeun kagunaan sanes. Sistem rem nyaeta sangkumpulan komponen anu nggawe bareng pikeun ngeureunkeun atanapi ngalambatkeun kendaraan. Sistem rem nyaeta sangkumpulan komponen anu Sistem rem ieu berfungsi dina prinsip ngahasilkeun gesekan anu bisa ngarubah energi kinetik jadi energi panas pikeun ngalambatkeun atawa ngeureunkeun gerak roda kendaraan. Dina keterangan di luhur bisa diandepkeun yen sasahiji komponen vital tina kendaraan nu boga fungsi utama ngeureun kendaraan. Sakitu nu tiasa simkuring aturkeun upami aya kalepatan dina matidur nu ku sangkuring didugikeun nyuhunkeun dihampunten sareng kalepatan ti abdi salaku jalmi biasa we kitu nu teu luput tina kahilapan ku kituna simkuring haturkeun nuhun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boh bilih kusuka jadi ulah hilap peser roti, boh bilih ka langsung deui muga kersa ngamaklumi.